geus gairah. Biasanya kan lamun ditol ku pamajikan teh urang buringas nya nama lain malik ka dieu ya masya Allah penyakit kolot geus aya berarti dia kan geus teu daya teu upaya kan nya ngalamun baik ieu meureun aing diteluh ku tatangga lain diteluh ji tamah emang penyakit bawain ka kuburan tamah geus teu daya teu upaya. Masya Allah. Nah kajian Nabi terus saya dicaci dimaki terus saya dicarekan digogoreng tapi kanjeng Nabi biasa baik cek Abu Jahal delekeun wahai ahli-ahli Mekah isuk ku aing Muhammad bakal dibanting make batu anu gede aing geus mempersiapkeun